Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we wargi Mang Dedi baraya di mana we aya nu tabina anu kiwari nuju ngagaduhan hanca carita jawara di kuburan karangan Kliksa kiwari ku Mang Dedi naskah ieu carita baris dipaluluh bagian anu ka-30 sakumaha nutus ka Bandungan dina bagian anu ka-28 pedaran Mang Dedi kebegatuan dina mangsa mendarikeun kaayaan alam pas sore di Mumunggang hiji pasir khususna kisaron harita nuju ngalatih melati bodas alias nyirat mini atanapi nyirat mini alias melati bodas kalayan kesaksian ku Ujang Banara kisaron nuju ngalatih silat ka nyirat mini atanapi melati bodas teh kumaha tu para pemirsa lajenganana ieu carita langkung kos mangga urang sami-sami Bandungan kusareana kaayaan alam pasosore dina unggening ieu carita. Tong geret reang di sarada mapaesan kaayaan alam sore harita. Sedengkeun di hiji Mumunggang pasir harita teh aya anu huthet. Anu duaan huthet nyatana kisaron jeung nyirat mini atawa malati bodas. Sarengkeun saurang deui mah nyatana Banara diupehana puntang kakai ngabandungan nu keur latihan. Kumaha ya? Dah siap. Cek anu kolot horeng si mana horeng kisaron teh ngajak latihan deui ka Nyi Malati bodas. Abi parentah siap, Paman. Mangga lajengkeun dia tuh. Cek Malati bodas beri jeung ngabandungan gerak-gerik kisaron. Sok hade kitu ge sok bandungan dia, sing cariti. Cek kisaron bari jeung rengkenek srog basang kuda-kuda tegep na keranan. Hejat, hiasin, hiasin, hop, hop, siap. Hiat, hop. Geus kitu mah kisaron huthet dewe mintonkeun gerakan-gerakan silat anu rada aneh. Gerakanna kisaron loba anu teu bisa kaukur huthet tenjoan sabab gancang pisan. Gerakan-gerakan anu biasa jeung anu luar biasa maladi bodas mikrang kerung tapi tetep ngabandungan kalawan tengetur taliti sieun kapalingan pana mata cenah da puguh gerakan kisaron gancang na kabina-bina dalila sanggeus beres reg kisaron eureun terus red ngareret ka Malati bodas pok harita Dah, sakitu jurus nu kadua. Kumaha bisa katarima cawan ke gerakan nu bieu memang rada sulit. cek kisaron bangun anu kurang yakin sok sieun nyirat mini alias Malati bodas teu bisa narima kana eta jurus. Memang rada sasah, Paman. Gerakanana juga pabelit sareng seueur gerakan-gerakan anu patukang tonggong jeung nu biasa. Memang gitu anyakin. Gerakan emang masih balik tina kebiasaan jawara sejena. Ngerti? Sebab gerakan anu luar biasa. Saya batik itu eta gerakan ngahaja dibalik-balikeun maksudnya pikeun nyerot tenaga musuh anu ditujukeun ka diri urang. Tah,
ku jalan kitu tenaga musuh bakal leungit. Sarta bakal bisa dipakai alat ku urang pikeun mateni musuh urang. Tak kitu tujuan ieu jurus teh. Nya matak memang rada aneh. Tang tuae ku batur mah bakal diseungserikeun. Cek Kisaron bari jeung neuteup ka Nyi Ratmini alias Malati Bodas. Lajen kada kumaha abdi teh paman. Margi teh cantiasa narima kana eta jurus. Pamuge we paman atuh luntur mana. Tiasa masihan contoh sakali deui we. Hak sok. Bandungan deui kumang rek dicontohan deui nya. Jawabna Kisaron. Bari jeung rengkene nin mintonkeun deui jurus-jurusna. Ku Malati Bodas harita di Bandungan kalawan Daria. Unggah gerak-gerik Kisaron telesot tina perhatian Malati Bodas. Nu akhirna Malati Bodas teh ngarti weh kana naon-naon anu dimaksud ku Kisaron. Malati Bodas unggut-unggutan bari jeung narik napas panjang. Sanggeus beres kabeh reg Kisaron eureun pok harita. Gerakan anu bieu mau bisa dibalikan deui. Wayahna hidup ngarti kudu ngarti ayeuna mah. Lantaran lamun ayeuna teu kaharti, hartina ieu jurus mah kapemilik ku hidup. Kumaha kaharti? Cek Kisaron bari jeung neuteup ka Malati Bodas. Kartos paman, abdi pertos tiasa nangkep kana gerakan paman anu neme. Beli priyogi dicobi mah mangga, urang pintonkeun Kingan sok. Alus sok geus pecahkeun. Nah bener eta henteu yo. Cek Kisaron bari jeung mundur ti lenggah. Ari Malati Bodas alias Nyi Ratmini teu ngomong deui rengkene manehna masang kuda-kuda. Terus metakeun jurus-jurus anu dicontohan tadi ku Kisaron. Ngan aya bedana. Gerakan Malati Bodas mah lambat keneh maklum awewe diongko jeung kurang lemes. Masih keneh kasar jeung loba telat. Tapi ari susunanana mah atuh geus dianggap bener ku Kisaron teh. Malah pok atuh Kisaron ngomong. Bari jeung panon ngawaskeun ka Malati Bodas anu keur hut-het metakeun jurus-jurus aneh. Bener kitu awas suku katuhu keluar teuing dah. Iya nya paman. Kitu bagus sok der. Guys, hop. Bener. Kecela kan hidup maning. Cek Kisaron bari jeung muji. Uguh we liang irung Malati Bodas meuni kembung-kembung we. Kacape mah geus teu dipalire. Sanggeus beres sareng Malati Bodas eureun terus narik napas panjang bangun anu guligaha teh. Kumaha? Laras atuh nepi henteu paman. Cek Malati Bodas bari jeung neuteup ka Kisaron. Bener kabeh oge. Ayah. Ngan gerakannya kurang gancang euy. Lamun terus-terusan kitu mah matak tinggalin ku gerakan musuh atuh. Tapi teu kudu salempang cu. Eta kakurangan bisa diomehan ku jar latihan anu minang. Jadi latihan teh hiji syarat anu mutlak. Sabab lamun teu dibarengan ku latihan, gerakan hidup moal bisa dikendalikeun ku pikiran. Tangtuna oge bakal pasalia jeung pikiran hidup. Nu akhirna moal aya hasilna. Geus sakitu we heula anan. Sabab eta geus kabilang cukup pikeun ngajaga diri mah. Asa kudu bener-bener dirobakeun latihan. Utamana pisan mah dina nyaluyukeun jeung pangaturan napas cu. Tah ayeuna sok petakeun deui tati jurus anu kadua terus sambung ku jurus kahiji. Omat. Hidup ulah kaget ye. Jurus ti emang mah kabeh ge tibalik. Ngamimitian teh kudu tilu kadua heula, malah sakabeh jurusna sebenarnya mah tibalik sok petakeun. Mangga paman. Cek Malati Bodas. Najan capek keneh oge. Teu mumpang ngana kahayang guru. Prak ngamitian dimintonkeun jurus-jurusna. Ari anu dipetakeun ti heula anu dibikeun pandiri disusul ku gerakan-gerakan anu dibikeun mimiti. Kabeh dilakukeun kalawan bener tur apik. Atuh Kisaron meuni bungaheun. Katara paromanana ge meuni marahmai. Biwir teu oleh serileuti nandakeun hate anu gurigah. Sanggeus Malati Bodas tamat metakeun jurus-jurusna pok Kisaron harita. Guys, ayo ayeuna mah
urang rada heula yo. Cek Kisaron harita barijeng gontoyong atuh ngoloyong ka deukeut Banara. Nuti tadi toleh ngabandungan we anu keur latihan. Ari nyerat mini alias Malati Bodas teh ngomong. Maehna ngijlik nuturkeun guruna nyatana Kisaron beri musapan kesang anu renung dina tarang. Sanggeus tarepi mah kabad lebah Banara gek atuh Kisaron diuk ngabatu kitu deui Malati Bodas. Geus kitu pok Kisaron harita. Alah, jangan nom. Kitu deui Kanjeng Malati. Lamun geus kieu mah mangka kadang ngarasa bunga. Lantaran moal melangting ninggalkeun ujang sorangan. Jadi rencana emang ayeuna hidup babarengan jeung Malati pikeun ngajugjug ka ieu tempat nu rada aman jing. Niangan we panginepan anu sakira cocok jeung kahayang. Ari emang mah rek ini heula ka Gunung Nagasukma pikeun nyangan Malaka Hideung. Maksudna keur piubareun ujang. Dah sakitu rencana urang ayeuna. Kumaha kaharti nom? Ari emang mah rek ini heula ka Gunung Nagasukma pikeun nyangan Malaka Hideung. Maksudna keur piubareun ujang. Dah sakitu rencana urang ayeuna. Kumaha kaharti nom? Cek Kisaron bari ngareret ka Jang Banara. Atuh pok Jang Banara harita teh. Kartos pisan paman. Mangga abdi mah bade ngeringan bae kana naon rupi kapalai paman. Mudah-mudahan bae paman tiasa hasil maksad kalayan salamet. Sawios abdi mah sareng neng Malati we. Cek Banara bari jeung manggu. Sedengkeun Malati Bodas meni ngarenghap narik napas panjang. Dina hatena aya rasa bungah anu susah digambarkeunna ku omongan. Syukur anakin. Ngan samemeh mang ini. Mangrek amanat heula ka ujang ka hiji. Mang bakalun teh kira-kira 4 poe. Lamun 4 poe teu meunang mangrek balik heula ka dieu pikeun ngalongok ka ujang bisi aya bancang pakewuh. Anu saterusna bakal indit deui pikeun anu kadua kalina. Sabab naon piubareun ujang teh tetep kudu kapanggih kuman. Ari kaduanya mangrek amanat ka hidep geulis omat. Sing bisa ngajaga Jang Banara lantaran keayaan Jang Banara katiga lemahna. Teu meunang ngaluarkeun tanaga. Lamun maksa bakal kajadian anu teu dipiharep. Kadang-kadang bakal mawa kana aja. Jeung deui saela mang can datang mah omat ulah rek liar jauh. Bisi aya kajadian anu teu dipiharep tah sakitu amanat ti emang pikeun duaan. Cek Kisaron bari jeung ngareret ka Jang Banara terus ngareret deui ka Malati Bodas. Kalila pok Banara ngomong kalawan darya pisan. Mangga paman. Abdi ngartos kana cariosan paman. Abdi ge ngartos paman. Mangga sadaya piwejang ti paman bakal diperhatoskeun ku abdi. Pamugi paman sing hasil maksad. Syukur deh. Memang kitu kahayang emang kieu ayeuna mah urang pada meang. Tapi rek di mana hidup meuting. Nah aya panginepan anu deukeut ti dieu. Cek Kisaron bari jeung jungnang pok Banara harita. Abdi bade ngabujeng ka lemur anu pangcaketna ti dewe paman. Janten upami paman mulih teh mah atuh pilari we di lemur anu tetebih di dieu. Abdi bade nyawa hiji bumi supados aman. Ya syukur deh kitu ge. Keun kumang ge kaharti beraya cucu. Beda miang. Mang mah moal bisa ngajajabkeun rek mercayakeun ka hidep Malati. Sabab pikeun ngajaga naon-naon matang tu hidup bakal kuat. Cek Kisaron bari ngareret ka Malati Bodas. Nu direret ngarti pok kajawab Bang Daria. Kumaha paman? Abdi siap kanggo ngajagi Kang Banara. Abdi moal alang kumapalang. Bujeng-bujeng mung dugikeun ka tanaga dalah dugikeun ka patagi abdi. Pati oge abdi siap kanggo ngabelaan Kang Banara. Cek Malati Bodas gagah nak ngomong nate.
atuh Banara mening aya bingung aya bunga tapi akhirnya mati bisa nanaon da memang kaya anak itu ari Kisaron Nah kamu itu mah percaya beragam yang anak ini. paman lu jeung paturai Nuhun atuh Kang, pamik kitu mah. Tujuan orang teh parantoskan tenan, moal lumampah teu puguh tujuan. Nanging abdi mah ngaraos kaget. Nah naon deui tujuan akang anu sanes, sajabina ti Malaspati kasih kemar tilu teh Kang. cik Malati bodas bangun penasaran ari panon netip kana beungeut Banara anu tias jika nu gering ripuh keur teh tapi teu matak urangan kana rupana anu Raspati jeung matak nari kana hate mojang kitu deui Malati bodas harita teh rada deg-degan oge netep beungeutna Banara tapi teu wani gagabah sabab teh lah Banara teh lain jalma sembarangan jalma sakumaha anu geus kasaksian ku manehna Kisaron anu boga gelar tangkorak hideung tunduk taluk tina parentah Banara Malati tujuan akan tercukup lebih kadinya akang boga tugas hiji deui anu teu eleh pentingna ku perkara anu tadi Naon teh 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 Kang? kumaha Naon teh atuh? nyaeta akang teh keur neangan anu ngaranna Kalingking sarta hayang mateni langsung ka manehna dabongan geus maragat nyawa pun bapa jadi tujuan anu keur dilaksanakeun ayeuna akang teh hayang ngulangkeun ka nyeri hate ka hiji jalma nu geus mateni pun bapa tah kitu sabenerna mah Malati jawab Banara terang-terangan ngomongkeun pamaksudanana atuh Malati bodas mending ngaranjung da disangkana mah ngan sarupa bae jeung deui tugas Banara teh dianggap rengse ku manehna mah Oh gitu. Manawi teh tujuan akang parantos ka honta. Margi si Gemar tilu mateni cerat manah parantos laksana dipateni. Tak numutkeun amutan abdi makan. Paling-paling akang teh kantun milari pilandongeun we. cek Malati bodas beri jeung terus narik napas panjang teu kitu Malati teu kitu Malati tugas akang loba keneh jadi lalakon akang teh panjang keneh komo da ayeuna mah ditambah di ku perkara anu nyangkut kana diri akang ayeuna akang teu boga pangawasana naon kajaba ti ngarenghap jeung ngiceup apan ku Malati ge katingali akang teh lumampah oge sakiripuhna tah hal ieu teh mangrupa hiji pagawean anu kudu dibereskeun ku akang sorangan ngan untung we paman sarondaikeun nulungan ka akang Nya wajar we atuh Kang Banara. Margi apan paman saron anu ngajantenkeun akang kieu teh anu mawi asa pantos pisan pami paman kasanulungan ka akang. sanes kitu Malati da anu ngajadikeun akang sangsara kieu mah si burak siluman sanes paman saron Oh gitu. Atuh pami anggapan akang kitu mah anu janten bongkotna pisan mah tina alatan bade ngabelaan cerat mana. Sedangkeun anu jenengan cerat mana teh dulur abdi jantan anu lepat teh abdi atunya Kang. cek Malati bodas kalah bekitu puguh ngomong teh maneh ngormasakeun maneh geus nyieun kasalahan ka Banara nu akibatna Banara jadi nandangan tunggara tapi Banara teu boga pikiran nepi ka lebah dinya lepat eta oge Malati Lepat kumaha? nyirat manah mah teu salah malah Malati oge telepat adu puguh manasib akang anu sia tapi sok sanaos kitu oge akang mah muangal nyalahkeun ka nasib sawios da mana kitu oge takdir akang kudu kieu akang mah aya nu ngabelaan oge geus mang pirang-pirang nuhun buktina Kisaron anu kawentar gagah tur sakti daek ngabelaan ka akang itu deui atuh Malati anu kakarawawu geus ridho ngabelaan ka diri akang tah ku hal sakitu oge akang mah geus ngarasa bagja cek Banara bangun darya pisan atuh Malati bodas oge ti bisa ngomong deui
anggur ngahulang jiga anu beakeun piomongan. Nu akhir nama po ngomongkeun kanu sejen-sejena. Nuhun atuh Kang Banara. Dupi salajengna kumaha atuh? Cek Malati berejeungeut teu pana beungeut Banara. Pok Banara harita. Anu mah akang geus sada tegar deui yuk. Urang ngeureuh lempang. Ngarah tereh tepi kanu dijugjug. Cek Banara bari jengcung nangtung. Atuh terus dituturkeun ku Malati bodas. Mangga ngiringan Kang. Cek Malati bodas bari giap nyakal pigelang leungeun Banara. Geus kitu mah praduanana arindit deui. Ngajugjug ka lembur nu katalah Cilayung. Dijajabkeun ku sora tongeres jeung sora manuk anu recet di sarana. Lila kulila mah mata poe teh geus teu katempo deui, malah tungtun mah brai cahaya layung menihibar. Katempona es tuning mata kelar jeung mata kuaas. Mega-mega anu ting jarumpluk di jomantara atawa di langit jadi koneng lir masinangling. Hiliwir aya angin pagunungan lebak kana daun-daunan. Sorana ting korosak ting keresek jeung ting saleor estu matak nambahan betah. Sok sanajan aya di alam pagunungan tur kasebut pileuweungan. Bekililah atuh lalampahan Banara jeung Malati bodas beuki jauh bae. Malah tungtu nama beras ka jalan satapak nu rada caang. Jigana bae unggal poe sok kaliwatan ku jalma-jalma anu nyaraba kaliweung. Beuki lebak, beuki genah, ngan hanya ka layung beuki leungit, tungtung nama alam teh raketek kreup jadi poe. Alam beurang kaganti ku alam peuting. Parandene kitu Jang Banara jeung Malati bodas tetap lumampah kalawan tenang. Sabab Jang Banara teu bisa dibawa rusuh. Awakna eueuh daya pisan, leumpang ge satengah ngarayap. Nya sanggeus lumampah kira-kira sajam satengah lilana. Ambekan Jang Banara beuki ripuh bae. Dada katara rumenghak turun naik. Malati bodas nempo kaayaan kitu teu tegaeun. Komo ari ngadenge Banara anu napasna ngahegak mah. Itu pok Malati maksakeun ngomong bari jeung leumpang lalaunan. Kang Banara, kumaha kiat keneh mapah Kang? Gue capek mah Malati duh. Ieu dada kerasana meni sesek jeung nyeri. Suku leuleuh jeung asa sing sireumeun. Banara harita ngajawab bari jeung ngusap kesan anu renung dina beungitna. Pami kitu mah kumaha pami urang payang ku abdi. Cek Malati bodas bangun nekan. Sabab geus teu bisa tega nempo Banara anu kaci dari puhna. Mangka ningalampahan jauh keneh. Parandene kitu Banara teu daekeun kelakah pok ngomong kieu. Teu kedah Malati nyai. Keun bae ulah ngarepot anjeun ah. Ayeuna mah urang ngeureuyeuh we sakadugana da moal burung tepi kanu jugjug. Bedana teh gancang jeung kenor wungkul. Cek Banara ngomong kitu bari ngarahuh bangun nu capek. Lantaran sebenerna mah memang awakna teh geus ripuh pisan. Malah ku Malati bodas oge geus kasawang hal eta teh. Laras Kang Banara nanging sing emut apan saur paman oge akang tetep kenging ngaluarkeun tanaga beli ngabalukarkeun hiji kajantenan anu teu dipiharep. Atuh saja beti kitu abdi nu dipasihan tugas kanggo ngajagi diri akang janten asa wajar pami abdi ngabela ka akang pelayan sampurna. Tak kumargi kitu akang ulah bade asa-asa ka abdi mah da abdi marido nu kada diemutan pisan mah jiwa akang. Ulah lebihkeun ka ngalayang teu pugu. Abdi masuk mau ringkak bulu punuk pami emut kadinya teh. Cek Malati bodas jiga nu nya ngarasa hariwangna teh. Lantaran lamun seug Banara dirina pinanggi jeung kacelakaan. Tangtu manehna nu dipentak tanggung jawabna ku Kisaron.
Sareng kenjang Banara ari ngadenge omongan Malati Bodas gitu mah meningah uleng. Barang dipikir-pikir dibulak-balik tetela aya benerna. Lantaran lamun teh mah Banara dipikeun ka ajal alatan beak tenaga. Tangtu bakal loba rugina sabab teu saimbang jeung untungna. Nya sanggeus menang mikir nepi ka dinya. Ret Banara ngaret ka Malati Bodas. Pok ngomong bangun dareda. Berarti eta cariosan teh laras pisan. Nanging kumaha da akang mah asa Ulah seueur emutan Kang Banara. Mangga ini mah urang mios deui akang bade dipayang ku abdi. Engko ini mah perantos poek. Beli akang geubis atana pira-gerak ka jurang. Cik Malati Bodas beri gap kana awak Banara. Geus kitu mah teu ngadaguan di jawaban ti Banara. Ragayeng Banara dipayang ku Malati Bodas sarta Bulesat atuh harita. Malati Bodas luncat bari jeung mamayang Banara di bawah kalam poek. Tetela Malati Bodas boga hiji keahlian dina hal eta. Da buktina we jiga teu ngarasa paur jeung kagok. Malati Bodas bisa lumampah dina kayaan alam kitu. Atuh Banara oge geus teu bisa nanaon deui kajaba ti nurut we kana kahayang Malati Bodas. Curela jeleng. Malati Bodas anu papakean bodas teh jojorelatan dina alam poek peuting nembus hawa pagunungan anu beuki tiis bae harita teh. Kasugri para wargi banglu salampahna Malati Bodas anu lumampah jiga setan bari jeung mamayang awak jang Banara. Tunda heula eta ayeuna urang kocapkeun kaayaan di jero lembur Cilayung teh nu deuk diburu ku Malati Bodas katut Banara. Kasugri para wargi kocap ning di hiji lembur nu katelah lembur Cilayung. Harita teh kira wanci liwat Isa. Di hiji garduh ronda aya 3 jalma keur ngarayung berjeng ngarobrol. Cahaya lampu cempor ada luak lewok sabab ketebaku angin peuting. Horeng si mana horeng eta teh ronda anu keur ngalaksanakeun tugasna. Ngan harita mah keur ngariung keneh we di gardu. Pok sasaurang ngomong manehna mah umurna kahitung pangkolotna ngaranna teh nu katelah mah Supari. Lain hama Samdi ya. Kuring mah rada teungeunah hate euy. Nah kila-kila naon yo. Da mun teuing sarablak ti imah keneh. Duh, mun teu ingat kana kewajiban ngarona mah moal indit dewek mah. Ceuk Mang Supari bari jeung neuteub ka baturna. Anu disebut Halma jeung Samdi. Pok jang Halma harita. Wah, si Mamang mah baku ari geus kitu teh. Unga-unga giliran ngarona sok ngomong kitu we. Rek nyebut hoream mah blak-blakan we man. Da moal aya nu nyarek, ngan ari ngarona mah tetep kudu. Ceuk jang Halma bari jeung nyeut di ududna anu parim. Pok Samdi milu nimbrung. Heeh atuh Mamang mah anger we aya ngomong teh kitu. Minggu nu kaliwat ngomongna teh nyeri beuteng teh. Padahal makmu ngarona makmu we da buktina kakara jam 2 ge geus balik geuningan. Ari ayeuna geus ngomong di kitu, rek balik jam sabaraha Mang Supari teh. Heh? Cek Samdi bari ngaderet ka Mang Supari. Atuh meuni ngarahuh bang anu capek Mang Supari teh. Lantaran omonganna eueuh anu ngawaro. Tapi dikitukeun ku baturna mah teu ngamak. Kala kapok Mang Supari ngomong deui kalawan Daria. Ari marane dasar pejuh. Baku ari geus ngahareuyan ka kolot teh. Kuring mah lain waduh bedegul rahul, tapi sebenarnya euy ayeuna teh kuring teh keur teu ngarenna hate ieu teh. Ting seredet we jiga rek magih karuwas, jajantung ratung teu pupugu ceuli parana siga aya nu ngomongkeun. Jeung deui euy, sok gegebagan wae kuring teh. Jiga-jiga arek manggih kasieun sarta asa rek manggih anu teu matak ngeunah belah kana hate cik barantuan mikiran atuh
Nah kila-kila pinaonan anu kitu teh Cek Mang Supari kekeh ngomongkeun kaayaan Rina. Atuh pok jang hal mangga jawab jika nu sumuhun nyaho. Kieu eta teh Mang Supari. Lamun aya tanda-tanda kitu hartina ka imah urang ka imah Mang Supari bakal aya nu datang. Tapi lain rek mawa kabungahan imah. Bakal mawa pikiraneun. Contohna nurek nagih, nurek ninjem pare, nurek menta sumbangan, nurek menta naone pokona mah. Ngan yakin lain mata kuntung yo. Cek jang hal mah bari ngomongna pepeta jiga dukun. Maneh nama lamun ngaheurian ka batur teh riuk-riuk paromana jiga anu sumuhun daria. Atuh harita oge Mang Supari meningah huleng ngadenge kekacapan jang hal mah kitu. Pok Mang Supari harita. Asa teu akur jeung hate. Jeung deui kuring mah teu rumasa boga hutang. Lantaran tara nganyuk dat teu kaerong pemayareunana. Lamun anu rek ninyeum pare eta oge sarua asa pamohalan. Lantaran naon kuring mah teu gableg pare loba jang. Kajaba lamun anu rek menta sumbangan tah eta mah teuing rada-rada kaharti tah. Lantaran bisa wae kajama anu kumaha wae ge. Tapi dari menta kasumbangan mah teu mata karugikeun, malahan mah mata nguntungkeun ka urang najang. Saja batik itu teh apan kaitung amal nu hade eta mah. Jeung deui ari nu ngaran menta sumbangan mah sanajan teu dibere oge moal maksa, komo ari di urangna eueuh mah. Jadi cek pamikir kuring mah jang. Ramalan jang hama teh teu keuna mencong jeung teu akur lamun dibandingkeun jeung kakateg kaayaan hate kuring. Ari mamang keur nanyakeun atuh ari moal dipercaya mah geus we pikiranku sorangan. Cek jang hama jiga nu heueuh ambek. Padahal ditungtungan ku seuri. Tadi mah ngan pangangguran we. Telila pok jang samdi harita ge. Ari cek pangmukir kuring mah kieu teh Mang Supari. Naon tah? Eta perkara teh duanana teu bener. Omongan Mang Supari teu bener. Omongan hama oge si lain teu bener. Jadi nu bener? Jadi nu bener kumaha? Jadi nu bener mah omongan kuring. Kumari maneh sia teh? Teu ecreug nah beuteung puguh ngomong teh sia mah. Ari anu dimaksud bener ku si lain naon atuh? Apan maneh bacan mare katerangan itu ieu kadewek. Ceuk Mang Supari bari jeung neuteub ka Samdi. Caga tuh para pamirsa, ieu carita urang Tunda heula. Insyaallah enjing dina mangsa tur acara sarua Mang Dedi baris nungsi bagian anu ka 30 hijina. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.